ya tuh lah. Isin mual seur batur teh nya. Beneran. Nyawa kali itu enggak gue. Kitu wae. Ayo atuh. Sesuai adik dia. Isin atuh neng seur batur. Berduaan. Da isin mah teu karena meureun. Kayak kita dirinya atau Isin juga di. Isin. kayak dia. Ya itu aja di dia. Neng mah turun. Tos neng jaga neng dia nya. Ah, tadi pas gula. Ada mah? Dengan calik kak? Eta sahaja manusia nu make sasalaman make kacamata, polontong bobu. Mana wau teh? Polontong setukan tah mah. Setukan. Disebutna itu teh manusia atom. Bangunna eta teh. Kurang dosa gitu kan. Lain lah hantar. Batu liar. Teh bade nyos penting dan itu teh. Sebenarnya aku yang engal-engal nikah sareng neng. Tapi ate bingung mentok dina masalah dana. Nya sih apa di kupu-kupu lah tapi serius malah atau yang ayeuna ayeuna sareng nang ieu. Nah, tuh neng hari itu mah orang berjuang sama-samanya neng ya. Manusia atom. Coba polontong dia ajakan ngopi. Ah, ngopi. Ya mangga mah ngiring raos we. Ngali we yuk di dieu mah rame pisan. Kita pesan setiap poin minggu kontak awewe di bahasan telepon tadi angkat kesebut mana nah Masih gak bataran AA nih. Sih nanti bataran AA sama si Udin. Pas sampai kenal lah. Kernaon? Si Udin kunaon sih gak ama ke orang teh. Kinya neng apa ras kedap? Din. Mending ditanya teh kurang tengah jawab sih gak ama ke orang. Nehen ngomongnya di situ. Dia Nah, on dia. Kieu hen, mana wau di mana we eta? Ya kumaha gitu Din. Maaf. Eta masalahna kabogoh aing. Ngucrek mana teh Din? Aslian mah hen tah tinggal settinganana. Coba Din. Fotona tah. Euy. Kumaha tuh kieu Din? Lu geus aing mah yungkeun. Wah, ayo mah pugu lah urang ge. Dorang mah teu apal Din. Teu apal jeung maneh wau. Teu apal jeung maneh hariman urang teu apal Din. Anu masuk kalau urang ngeukeun we lah. Masuk. Urang dodoran harim urangna. Maaf ya Din, urang mah teu apal. Tahu mah hen. Masuk kalau nama urang dungkeun nya aweuna nya kurang urang lah. Sok euna. Kade sekedap. Kade sekedap
neng beli naos. Ari neng kenal tuh sareng jalmi ieu neng cengan aa. Neng jawab tuh neng, kenal tuh sareng jalmi ieu. Kenal sebagai naon neng sok jelasin ka aa ayeuna. Terus saha Kalau pun dia. Beresin cara baik-baik dia. kan tujuan ini masalah hati Udah hampura tuh din urang teu nyaho din. biasa hen ini mah aing kecewa untuk ngelanjutkan di mana berdua ini bahagia kamu bahagia ini ikut bahagia masalah fisik ya Pusing lah, ayo urang balik.